teh untuk tepatnya. Terus bade setahun langkung. Alhamdulillah panginten ayana corona ieu teh sebagian jalmi memang aya nu bunga eta teh nya pang-pangna urang lembur. Bunga ayana corona alhamdulillah cenah corona sing panjang umur kusabab naramba bantuan bari batur mah nu teu nampa teh kursim kuring jeung Mang Agung duaan mantak lamun rek divaksin ge ceuk Mang Agung mah cenah kuring mah da moal divaksin teu narima bantuanna oge kitu pokona teh ceuk Mang Agung mah nya. Nah mudah-mudahan ieu corona ieu musibah teh Allah sing ngangkat deui sing dihilangkeun di urang amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, sakumaha urang pada uninga bahwa ayana sasi Rajab teh adalah momentum di mana di Isra sinareng di Mi'rajkeunana baginda agung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lamun urang ngaliri karena awal kejadian di Isra sinareng di Mi'rajkeunana aya wajah sibihna muncul barudak santri mah aya titik persamaanana antara baheula Kanjeng waktos di Mi'rajkeun sinareng kondisi ayeuna. Sebab kondisi ayeuna kebanyakan jalma teh aya dina kana langsaan. Ieu teh amul husni keur urang mah. Tahun kesedihan, tahun duka. Karasa kusim kuring da tukang dagang. Mereka hampir angkat bendera putih di alun-alun moal dagang deui. Geus ngerah. Karose lah kumaha Mang Dadan nya biasa omset saanu ayeuna mah meunang 30.000 50.000 seuseuh amul husni ayeuna teh karasa kurang kota karasa kurang lembur oge karasa karasa tai ayana amul husni di urang bertepatan sareng amul husnina baheula Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi malah mandar sakedik simkuring bade nguningakeun tentang keadaan Kanjeng sebelum di Isra sinareng di Mi'rajkeun. Sugan jeung sugan aya pelajaran nu tiasa kurang dipetik dume akur ayeuna ge urang dina kaayaan amul husni kedah kumaha sikap urang teh dina waktos kieu teh. Sejarah mencatat bahwa ayana keadaan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina taun ka-10 kenabian Kanjeng anjeunna lebet kana nu disebat amul husni. Kenaon sababna pangna Kanjeng ngarandapan amul husni? Sabab waktos dina eta taun Kanjeng ditinggalkeun ku seseorang sangat berpengaruh, sangat berarti dina perjuangan dakwah mantenanana. Sabab ayana dakwah mantenanana selalu di backing. Gejolak-gejolak masyarakat Mekah waktu harita. Walaupun seueur anu teu narima kana dakwah Kanjeng tapi tetep ngalirik ka ieu jalmi teu wantun ngayakeun kontak fisik jeung Kanjeng. Sanajan ngewa, sanajan teu resep. Di benteng teu waniun sabab ngahargaan kanu janten Abu Thalib. Ieu Abu Thalib teh paman Kanjeng, memang paman Kanjeng selaku merangkap sebagai sepuh. Bagi Kanjeng sabada ditinggalkeun ku janten akina langsung diluruku amangannya tanah Abu Thalib teh. Tapi Abu Thalib teh tampil garda terdepan.
selalu melindungi keadaan-keadaan resiko-resiko dakwah na Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abi Thalib selalu dipayung. Hingga jalma Mekah waktu harita memang ngewa karena dakwah Nabi, tapi teu wani nepi ka nyintreu, teu wani nepi ka nyepak, teu wani nepi ka ngeungeunna ngahargaan seorang Abu Thalib. Ngan kersani Allah anjeunna dina waktos bade pupusna didinya Kangjeng ngarandapan kasedih anu kacida. Anjeunna dongkat nalika Abu Thalib nuju sakaratul maut, mendekati kana sakarat. Nyampak didinya geus aya Abu Jahal jeung Abu Umayyah. Anu ieu Abu Jahal jeung Abu Umayyah teh naokinan terus ka Abu Thalib supaya ulah ninggalkeun agama karuhun. Jongkap Kanjeng gadinya sekanjeng ya paman kaula sok ucapkeun ku salira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai saksi, sebagai bukti supaya status anjeun, perjuangan anjeun ngabelaan kaula teh diakui ku Allah. Abu Thalib harita bade ngucapkeun ngan digigir Abu Jahal, kumaha kade ulah wani-wani ninggalkeun agama urang, ulah wani ninggalkeun agama urang. Nabi telah sering meroposikeun tadi, ucapkeun ku anjeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirna secara zahir sate acan pupus teka pujang Abu Thalib ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tah didinya kesedihan anu tidak karasakan. Sebab Kanjeng apal Kanjeng uninga betapa loba nu jadi kahadean seseorang, betapa loba nu jadi amal seseorang, tapi lamun kuncina teu aya nu jadi tauhid, teu aya pengakuan nu jadi akidah, maka haba'an mansura, lin ibarat lebu anu diawurkeun dina paang teu aya hartina sama sekali. Emut Kanjeng kadinya hingga anjeunna nangis waktu harita. Bahkan cek anjeunna kaula janji terus-terusan bakal mentakeun hampura keur amang kaula sampai Allah turunkeun larangan. Rek dipamentakeun hampura nepi ka iraha we cek anjeun. Nya kitu teh ya. Akhirna lungsur ayat dina surah Taubat mun telepat larangan kangge mangmentakeun hampura keur jalma-jalma musyrik. Dilarang keras keur mangmentakeun hampura keur jalma-jalma kafir yang mesti nyerahkan jeung kana aturan Allah. Bari tetep anjeunna teh sedih. Sabab orang anu ku anjeunna karasa belana dina dakwah, ngadeking anjeunna dina dakwah, ternyata teu bisa Kanjeng. Mereka sayang secara dohir, sabab itu bisa jadi asup Islam ya. Aku tadinya rasa kesedihan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang sababaraha sasi 2-3 sasi Kanjeunna oge dikantunkeun deui ku istri tercintanya kana Ibu Khadijah. Kesedihan anu awal ge can beres can cager, kari-kari ditinggalkeun ku Ibu Khadijah anu secara sifat a'radul basyariyah na Kanjeng wajar secara sisi kemanusiaan aya kesedihan. Sabab Ibu Khadijah teh istri nu paling dipika cinta jeung nu karasa belana ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka dina sebagian hadis diuningakeun Kanjeng dadauh kieu Allah azza wa jalla teu kungsi deui ngagantian ka seseorang nu leuwih baik nu leuwih hade tinimbang Ibu Khadijah, di mana waktu jalma-jalma ingkar kana cariosan mantenanana Ibu Khadijah pangpayuna benerkeun, di mana masyarakat waktu harita masih keneh kafir Ibu Khadijah pangpayuna ngimankeun. Nalika jalma-jalma masih keneh mementingkan diri sendirina, Ibu Khadijah nopang nyepon sorang ngebiayaan dakwah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah maparinkeun turunan ka kaula ceuk Kanjeng hanya lewat Ibu Khadijah. Teu Allah teu merek turunan keur turunan kaula salian ti Ibu Khadijah. Urang muningakan perjuangan Ibu Khadijah sapertos kumaha. Anjeunna seorang saudagar, seorang bangsawan anu kecidak kaya raya. Tapi akhirnya kumaha erek segala harta benda na Ibu Khadijah diangge modal dakwahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zat tidinya kurang biasa dipetik diambil hikmah tina kejadian tersebut, bahwa memang teu bisa dinapikeun ayana perjuangan dakwah butuh karena modal, butuh karena biaya. Kanjeng maraos Ibu Khadijah kaya raya, erep dugi ka erep harta Ibu Khadijah diinfakkeun dina ngabelaan dakwahna Kanjeng. Da ieu kade rancang tarawih nasjak maliki supaya bisa ngecek ngan beunghar anu bisa mah kitu nya geuraun keur modal dakwahnya. Tinggal naon teu masalah. Itu mah kulantaran kuring memang hidup beunghar henteu akhirna mas kawin kakara sami we dijual kuring mah gitu nya. Itu sunnah Rasul ya, sunnah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangih nu beunghar teu ayeuna santri mah rata-rata geus kawin teu lila mas kawin dijual. Mas kawin dijual. Keur modal dakwah abdi sanes keur udud we mau. Keur dakwah deui nya. Dalah bisa dihitung lah ya. Ajengan dede tanya sok aya keneh mas kawina pasti eueuh laku mah Mang Suhri tah ajengan Suhri eueuh lah pasti. Nah Mang Agung nanti kana domakeun mah Agung mas kawina teh teu salah ya. Dagari lagi saya. Naon sababna Ibu Khadijah bet wani ngorbankeun sakabe harta bendana dina perjuangan dakwah Rasul. Sabab manahna Ibu Khadijah mah geus juhud, geus teu ta'alluq manah kanu jadi banda sama sakali. Estu ning banda teh aya dina panangan, teh aya dina emutan, teh aya dina manah. Teh aya dina manah. Mata raos we kaluar teh. Urang kunaon sok lebar sok nyaah. Sabab banda aya keneh dina hate. Senang capit oke urang masih kene aya dina cirina lamun leungit sok pabulit di teh ka mana senal teu biras senal capit yang kusap aya kene dina hate riuh jiga leungit mobil leungit senal oke urang mah naon sabab ya teh can tiasa juhud. Ibu Khadijah mah teu lebar ngaluarkeun teh sabab tos juhud mangga tos juhud. Dua kesedihan tah hiji Abu Thalib teu aya. Ibu Khadijah nu dipika cinta teu aya. Akhirna hadirin perlawanan orang-orang musyrik Arab waktu harita parah terhadap Kanjeng Nabi.
anu baheula mah nalika aya kene Abu Thalib, nalika aya kene Ibu Khadijah teu wani, teu wantun. Ukur ngomong hungkul paling ge. Tapi nalika ditinggalkeun ku dua jalmi eta, orang musyrik Arab nepi ka boga rencana rek mateni, rek ngabunuh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banget kasakit keur mah sedih bari jeung jalma wani ayeuna mah ngamusuhan teh. Akhirna Kanjeng sabada itu dirasa di Mekah geus kurang bersahabat, dirasa ngaku Kanjeng. Jadi kan udah meninga posisi umat Islam waktu Kanjeng di Mekah masih kene minoritas kene. Jangan pati seueur. Ntar dia bisa dipakai ubar ke para kiai atau santri anu rek ngamukim nya. Masalah dakwah mah tong ningali hasil. Boroting bangsa urang cacakan seorang anu abdulul makhlukot oge Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam puluhan tahun, 10 tahun di Mekah berjuang dakwah can pati loba anu asup Islam. Islam masih kene minoritas, sokomo urang sokomo urang. Lamun dina dakwah nu nurut teh menang 5-10 tahun ngeujeutna. Lamun saumur hirup urang dakwah nu nurut saurang ge geus lumayan keur bangsa urang mah eta teh. Da urang mah lain nabi lain rasul. Urang ngawuruk di lembur misalkeun wah nu daek ngaji ukur esa urang gitu ge pamajikan urang geus untung keur bangsa urang mah eta teh. Ngacacakan Kanjeng Rasul anu sakitu luhung nu jadi elmuna, luhung anu jadi akhlakna dina urusan dakwah mah geuningan perlu proses, teu bisa simsalabim, teu bisa simsalabim, perlu proses. Maka 10 tahun Kanjeng dakwah kondisi umat muslim masih kene dalam keadaan minoritas. Itu so penyakit santri, penyakit ajengan anu kakarang ngamukim eta teh kudu seueur loba rencana gitu. Menang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun cicing lembur ada urusan ngaji berangkat ke kota dagang, gorengan dagang, batakora, elehan teuing gitu. Lamun ditinggalkeun kudu ngarti, ditinggalkeun kudu pernah ngaji, rek kumaha ieu kondisi agama kena. Akhirnya asup pahaman-pahaman anu anyar naon sababloba mantan santri anu kakarota tuntung teh usaha. Berarti kurang mental. Mata kade keur para santri kuatkeun mental cicing di lembur rek aya rek eueuh tetep kurang berjalan dina dakwah nuluykeun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur sebagai kacamata eta eunteung nama cacakan Rasul oge dina jero 10 tahun bahkan 13 tahun sebelum hijrah ka Madinah can pati seueur umat Islam teh. Nya komo urang atuh anu lomokot ku dosa cikasarna nu ilmu teu sabaraha ukur aya 2an 3an geus maklum kauntungan sing gede hate dina dakwah. Sabab lamun urang geus cicing dina dakwah nu tadina resep ge jadi teresep jelema teh. Eta mah sunnatullah gitu. Jalma geus mawa agama mah tadina resep bakal loba jalma nu teu digaresep. Kanjeng urang kumaha kapungkur sateu acan di Rasul. Gelar-gelar anu disematkeun ka Kanjeng rupa-rupa. Bahkan yang paling terkenal adalah Kanjeng teh dikenal Al-Amin. Orang anu jujur. Bahkan terkenal di masyarakat Mekah. Moal aya hiji jalma nu teu kungsi ngabohong saumur hidupna iwal Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakna geus diparuji. Tapi nalika memproklamirkeun diri bahwa anjeunna teh adalah utusan Allah, jelema langsung narukangan ka Kanjeng. Nyebutkeun Kanjeng bohong lah, Kanjeng naon. Padahal mah memeh Kanjeng
Kanjeng memproklamirkan diri jadi rasul mah jelema percaya ka Kanjeng Nabi. Eta dakwah dina agama. Kurang kuma orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nyaritakeun tentang Nabi akhir zaman. Dicaritakeun bahwa bakal aya Nabi akhir zaman, bakal aya Nabi akhir zaman ku para pandeta, ku para rahib, kabeh dicaritakeun ngan nalika aya ternyata Nabi akhir zaman adalah lain ti golongan maranehanana tapi ti Arab Quraisy. Kumaha? Narola. Eta mah surat itu. Dak dina nasna kan lam yakuni ladina eta ya. Ayat eta nyaritakeun baheula mah memeh Kanjeng mawa agama Islam, orang-orang Yahudi teh biasa-biasa. Orang-orang Nasrani teh biasa. Sok nyaritakeun tentang Nabi akhir zaman tapi keur nalika geus aya jadi nyawa. Mereka dalam lungsur ayat lam doangkan Yahudi walan Nasrani. Etalah perjuangan dakwah seperti itu. Maksudna kumaha bisi khusus ieu kerja jalma-jalma mincak dina dakwah dina bidang agama tong aneh bisi nu tadina resep jadi nyewa gara-gara urang mawa merjuangkeun agama da eta mah geus aya ti ditu. Ya Abu Jahal teh saha? Panina teh Hamang na Kanjeng Abu Lahab teh saha? Bahkan lamun ningali sejarah mah panggilan ngayakeun budak teh saha? Abu Lahab panggilan. Nalika Kanjeng Nabi lahirkeun ku Ibu Aminah saking bungahna kana kelahiran Kanjeng ngamerdekakeun nu janten lanjang. Berarti kan respect kan jadi Allah. Tapi eta sebelum ngaku jadi rasul, sabada ngaku jadi rasul mah kumaha Abu Jahal kumaha Abu Lahab memusuhina Kanjeng. Eta resiko dakwah mata pantes dakwah gede ganjang harus apa beresikona gede. Mata kurang di lemur tuh kudu hayang dipikaresa biasa bae sesuai jalan dakwah aya nu resep aya nu teu wajar bae da urang mah lain nyokotkeun resepna jelema jeung lain rek hayang dipikamewa ku jelema lain. Ieu hanya sakadar diilah kalimat ilah nyampikeun aturan Allah. Nu A sampaikan A, nu B sampaikan B, halal sampaikan halal, haram sampaikan haram. Sakitu tugas urang. Masalah nurut jeung teu nama eta mah laisa biwasil kana urusan Allah. Eta mah urusan hidayah. Tah kumargi kondisi masih kene minoritas Islam dirasa ku Kanjeng Nabi waduh serangan demi serangan ieu ngabahayakeun ka umat Islam nu sejen sabab minoritas. Akhirna anjeunna berizdihad nyieun keputusan hijrah ka Taif dengan satu harapan di Mekah geus kurang bersahabat khususna di daerah Mekah eta. Hijrah ka Taif sugan jeung sugan orang Taif ngabageakeun ngajajab karena kedatangan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi naon terjadi? Terjadi memeh dugi oge orang-orang Taif geus ngabaris nyarekan ngaledek ngahina bahkan anu nimulan ka Kanjeng kutai onta kubatu nepi ka hiji batu kena kana pelipis Kanjeng ketiga disangka rek marhaban ya marhaban itu disangka rek tonga al batu. Akhirna Kanjeng uidei ka Mekah tekung silila maka Allah dina malam 27 Rajab bertepantana ngisra sinareng ngamikrajkeun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tiasa kurang dipahami
Kanjeng keur dina kaayaan sedih, keur dina kaayaan nalangsa, ditinggalkeun ku jadi pamanna, ditinggalkeun ku jadi bojo tercinta. Masyarakat loba anu mikangewa ka Kanjeng ku Allah di Isra jeung di Mi'rajkeun dengan satu hikmah di antarana tasliyatil qalbi, ngabungakeun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta cara Allah ngabungakeun seorang rasul dina keur kaayaan sedih ku Allah di Isra jeung di Mi'raj. Naon leusina Isra wal Mi'raj urang geus pada maklum. Pokokna Isra wal Mi'raj adalah Allah nembongkeun kakawasaanna. Eusina Isra wal Mi'raj adalah Kanjeng ku Allah dibawa jalan-jalan ke alam malakut, ke alam jabarut, ke alam izzah. Berarti tiasa ku urang diambil kesimpulan. Lamun keur urang keur aya sedih keur rarudeg kudu naon? Kudu OTW, kudu loba jalan. Terus bisi pamajikan manyun wae, bisi budak ruda teh bawa ulin. Eta sunatu Kanjeng keur nalika nalangsa ku Allah di ulinkeun cekasar dalam tanda kutip. Eta keur usum corona teh kudu naon? Kudu loba ulin, kudu naon? Sabab keur nalangsa kan urangnya keur amul hazni. Loh terlalu ting di pikiran, aduh ya kumaha beas kumaha ya udun geus ere ulin bae atuh senapan ulin teh kudu butuh biaya neangan biaya ulin neangan supa belut kan hasil nya hasil tentang neangan tutut kayak gitu. Naon ya solusi ke urang sabab cek tadi aya wajah si behna aya kesamaan antara baheula Kanjeng meme di Isra keun tauna jeung kondisi urang ayeuna keur aya dina amul hazni, aya dina taun kesedihan keur sebagian jalma, maka kudu loba ulin, loba OTW ayeuna. Kudu loba OTW. Sabab mikiran we nu di imah mah dieu ulinkeun. Untung kayak pelampiasan ke kaum hawa naon eta kana kemang pergi di jarian pan kemang enak dipotar di hareupeun imah keun bae kalau dicarek eta teh ngalampiaskeun kana langsaan kesedihan napakah keur mah urang bari dicarekeun we antepkeun ngaran kemang oge. Untungna teh aya solusi eta kaum istri jeung rame kemang janana teh janda bolong wah saya rupa beberapa di kebon katanya lama dipotang di hareupeun bumi-bumikeun bae keur nalubarakeun tina kesedihan sabab nya katanya kondisina kieu ari mah geus kumaha deui hiji eta. Nomor kedua kumaha cara urang menghadapi keadaan ayeuna. Allah ngaisra ngami'rajkeun Kanjeng teh ku cara ditembongkeun ku Allah tanda-tanda kakawasan Allah. Berarti urang keur nalika nalangsa model kieu aya keur aya dina amul hazni kudu loba mikiran, loba napa urang kakawasan Allah. Eta cara Allah ngabungakeun Kanjeng waktu aya dina keur nalangsa. Pikiran urang tanda-tanda kakawasan Allah. Kumaha cara mikiran tanda-tanda kakawasan Allah? Pikiran nikmat-nikmat nu geus kurang katampa. Ulah sampai jalma muslim kakara dibere musibah sataun hese duit poho 30 tahun 40 tahun baheula urang loba wae duit yang manjeunna we atuh sataun mah 30.000 sabenerna. Ya. Ini orang sempoho kan, aduh itu nggak saripu, senang corona. Teingat memeh corona orang kan normal, ekonomi normal, beas lancar, usaha segala
lancar, tapi kakak dicoba ku Allah satahun urang di Indonesia geus rek kiamat. Tah emutkeun nikmat nu baheula anu tos dipaparikeun ku Allah ka urang. Baheula normal, baheula urang dina kaya normal sagalana. Ayeuna kakara ku Allah diuji satahun, meujeuna wajar we, hadapi we. Ulah sampai ngara sulap. Ulah sampainya nauzubillahi min dzalik anu kamari-kamari kana terjadi tina akibat corona teh kan di urang ya anu gantung diri ini hanya rupa-rupa terus anu cerai loba ayeuna mah tingkat perceraian di Kabupaten Sumedang ribuan gara-gara sababiah corona non faktor ekonomi. Maka urang ingetkeun we itu nalika aya nu jadi musibah ayeuna dina taun ayeuna urang ka musibahan ku ieu wabah inget we kana tahun-tahun baheula. Wajarlah setahun mah ayeuna rek 2 tahun 3 tahun dilamunkeun jeung urang jadi kena salse hirup teh. Bahkan inget karena kanikmatan sejen naon urang masih kene bisa ibadah, bisa kene ngaji, bisa kene sholat, bisa kene kumpul jeung keluarga, hirup kene eta ge geus mang pirang-pirang kakawasan Allah nu tumibaka urang insyaallah hirup teh bakal raos. Moal galibir gitu. Jadi bahasa dina hikam lamun urang hayang bungah wae turunkeun standar ka bungah urang maka bakal saeutik nalangsana urang. Urang sok loba nalang sahirup. Luhur teuing urang mah standar bungahna. Coba turunkeun standar bungahna sedini mungkin sekecil mungkin bungahna teh maka bakal saeutik rasa nalangsana. Contoh kieu urang bungah teh geus we ku bisa keneh salat, bisa keneh ngaji, bisa keneh tuang anu pokokna anu matak betahnya sakitu we ka bungah urang cukup. Ayeuna masih keneh ibadah bisa, salat bisa, ngaji kaburu masih keneh tuang eta teh geus mangrupikeun ka bungah. Talamun standar seperti itu maka eueuh nu sejen-sejenna tina kebutuhan-kebutuhan anu sekunder urang moal ayeuna langsung matak hirup teh enjoy gitu. Lebar hirup anu ukur samentara ieu sakedeung waktuna lamun urang dieusian ku pirang-pirang kasusah, dieusian ku pirang-pirang kabingung nu susah jeung bingung teh dijieun ku urang keneh. Nah, standar urang na bungah luhur teuing. Bungah teh lamun boga motor, guru motor NMAX, guru motor becek, ayeuna dibere Supra, kan jadi pikiran, aduh aing mamanya turun tina Mega Pro kana Supra. Karena ngagade Vario, ayeuna jadi Supra kan bae. Seberang teh ajengan tulisanna Ninja Tit. Cukup 2000 tuh, ieu ninjanya kaluaran 2025 nu bakal datang. Sabab lamun urang masih keneh pola pikirna kadinya bae, pola pikir terlalu luhur teuing, maka bakal nalangsa hirup teh bakal riweuh wae, lebar. Sedangkan ibadah mikabutuh kana pirogil qalbi, mikabutuh kana hate kudu kosong tina kesedihan, tina kasulitan. Bisa urang anteng ibadah. Lamun ibadah masih keneh mikirkeun kasusah, kabingung, kesulitan hirup, ya ngalamun wae di bawah salat moal ngareuna, di bawah ibadah naon moal ngareuna, maka kuncina eta turunkeun standar kabagjaan maka urang bakal saeutik nalangsana. Tong muluk-muluk hirup di alam dunya mah penting asal bisa salat, bisa keneh ngaji, eta nu pokokna kadituna masih keneh nyawa betaheun dina awak urang sakit. Hal-hal anu sejen nama eta sabenerna teu perlu, sabenerna ditu gitu. Dak lamun kurang ditapak kurang ya. Antara jalma anu kurang dina ekonomi jeung anu loba ekonomi standar nama musyarakah saruah dina pokok nama. Jalma teu boga duit, jalma pagawean teu pararugu,
tapi lamun masih kene bisa dahar berarti sarua jeung anu beunghar sagala boga sagala aya sabab dahar mah nyicingkeun nyawa rek dinu miskin rek dinu beunghar sarua sabenerna cenah eta fasilitas anu sejen ayana kendaraan ayana mobil eta mah hal-hal anu teu perlu sabenerna mah anu henteu urgen istilahna teu penting sabenerna lamun henteu ge moal jadi tapi sangu sapiring eta anu pokok ya sarua anu beunghari bener tuang mah sakitu nya sapiring kene mata urang teh bunga we babarengan jeung anu jelema kaya rayeunan bunga sarua palebah pokokna mah urang bisa kene tuang betah nyawa nu beunghar oge bisa kene tuang nyawa betah hal-hal anu sejen sabenerna mah hal-hal anu teu perlu anu dijieun-jieun dibuat-buat ku manehna sorangan tungtungna ya eta teh timbul kabingung timbul kasusah timbul kasedih standar yang pokok eta hidup insyaallah kamu kurang berpikir seperti itu ibadahna di bawah ngaji ngareuna jeung moal bating problem dina hirup teh naon asal pokok we hirup eta nu paling pokok eta nu paling berharga mah nya mun emut kurang nu paling pokok naon mun dinu hirup di alam dunya eta bisa kene tuang geus hiji kanikmatan kajida gede bari jeung urang teh sarua jeung nu beunghar teh tuangna mah keur ngabetahkeun nya nu sejen-sejen mah eta mah kebutuhan anu teu perlu sabenerna lamun urang emut da hirup di alam dunya teh hanyalah sementara kitu kan ya gitu ya jadi kesimpulan soal simpulkeun di awal jadi kondisi urang ayeuna walaupun nuju kekayaan sapertos kieu nya karasa kusim kuring lah gitu ya mah pribadi sim kuring khususna yang umumna di sarua tigana pribadi mah nya sarua umumna sok sanajan kondisi model sapertos ieu urang tetep pelajaran Isra sinareng di Mi'raj dina Kanjeng nyandak hiji hikmah mana kumaha cara Allah nabungahkeun Kanjeng anu kondisi Kanjeng keur aya dina kana langsaan turutan ku urang mana cara Allah mah ngisra sinareng nami rajin eusina teh kan diajak jalan-jalan eta teh ningali kaendahan ruang angkasa luar angkasa ningali alam malakut ningali surga ningali neraka oh ya sagala ditingali meh bunga Kanjeng tak urang ge kitu sok tong terlalu tinggi dramatisir bari jeung emutkeun namun ripuh ayeuna ingat baheula da baheula ge teu kieu sabab jelema mah kitu tukang usahanya lamun keur teu payu sok apal urang mah lamun keur payu tah bebeja eta sifat jelema ribu aya nu dagang teh ari keur kesenang bae sugan aduh aya nu dagang teh ada henteu jelema mah kitu aneh ngajerit teh keur nalika ribunya ayeuna mah ari baheula sugan senang entara naon sieun dipenta meureun di mana meureun kitu ge nya dan padahal jelema teh ngan dibejakeun tabungan nu bisa dibejakeun teh kasusah ka ribu eta sifat ya baca ngan sakedik tina kisah Isra wal Mi'raj anu memang panginten jarang diuningakeun bahwa di antawis anu katampi ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabenerna lain sakadar parentah salat unggul tapi aya dua ayat dina Al-Qur'an cek sapalih 3 ayat anu Allah nyampaikeun langsung dina waktos Mi'rajna Kanjeng berarti maka dawuh Ibnu Abbas ayat 3 ayat cek sapalih 2 ayat anu sakabeh dina Al-Qur'an kabeh ge melewati malaikat Jibril sumpingna wahyu kecuali 3 nyatana akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah akhir surah Al-Baqarah eta langsung disampaikeun ku Allah waktos Mi'raj. Bandina kisahna teh nya mun terlepat dina kitab Mujizatun Asrar diningakeun
kenalika Kanjeng bade ngadongkapan kana Sidratul Muntaha, malaikat Jibril anu marengan Kanjeng cali sabab dipayun aya hiji hijab, aya hiji hahalang anu kacida gede. Cek malaikat Jibril, sok silakan anjeun Muhammad naik gerak kari. Cek malaikat Jibril, cek Kanjeng Nabi, hayu barengan panti timimiti bareng ulah sampai kalau ditinggal hayu bareng. Saur malaikat Jibril, kaulah mau kerti ka dieu teu sanggup nembus kana eta hijab. Moal aya jalma hiji makhluk nu sanggup nembuh eta hijab iwal hiji nyatana anjeun. Tahu anjeun jalma nu pang dimuliakeun ku Allah. Kaulah mah wani ngantur teu ka dieu. Terus Kanjeng teh naik ka Sidratul Muntaha. Terus malaikat Jibril dipengker nya ngabewarakeun ka Kanjeng. Muhammad, ya Rasulullah, Allah teh ngalem ka anjeun, maka sok anjeun kudu ngalem. Maka Kanjeng ngucapkeun at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Daw Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditamahan ku Kanjeng dina waktu sarita cek Kanjeng assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus malaikat Jibril dianap redaksi katana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun dina ayat begitu, tapi redaksi kata langsung di malaikat Jibril eta. Terus Allah ngadawukeun amanar rasulu bima unzila mir rabbih. Cek Kanjeng bala aman tu bika ya Rabbi. Mohon Gusti abdi iman ka salira. Terus keluar di ayat-ayat sejen anu pada akhirna diantawis nya diantawis permohonan ti Kanjeng terhadap Allah nyata nu aya dina doa-doa teh. Ti Allah sok anjeun menta Muhammad, sok anjeun menta. Maka Kanjeng ngadawukeun cuma dia doa-doa nya anu model diantarana cuma ayat kapayuna teh teh abdi. Ya mana Rasulullah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi antawis doa Kanjeng waktu Mi'raj, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Eta doa Kanjeng. Ya Allah, muga Gusti tong nyiksa ka abdi sadaya keur nalika abdi poho jeung abdi kesalahan. Cek Allah, sok eta hak anjeun Muhammad jeung hak umat anjeun. Non sababna, sabab kasalahan ye hiji-hiji hikmah. Kasalahan ke umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu aya nu jadi catatan dosa. Beda jeung umat baheula. Mun baheula mah zaman Bani Israil, lamun aya hiji kasalahan, lain salah, kesalahan. Kan beda salah jeung kasalahan. Lamun aya hiji kasalahan langsung dikontanan ku Allah, dieureunkeun tuangeun-tuangeunana anu sararae. Jadi lamun melak pare teh mah jaman langsung teu jaradi. Lamun melak jagong teh langsung teu jaradi. Lamun umat waktu harita nyieun kasalahan. Tah urang mah henteu. Tina permohonan doa Kanjeng. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus ka anakna Kanjeng ngadoa deui, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu alal ladzina min qablina. Sabab umat anu baheula lamun ngalaksanakeun hiji dosa langsung isukna teh dina panto imah-imahna teh aya tulisan anta mukminun anjeun boga dosa. Gitu mata serem kan gitu mah rada era urangnya gitunya. Bisi peuting teh salajut TV teh salam aya, bisi teh salajut dangdut kan aya era gitunya berujung cok bejana mah ustaz tapi di hareup di mana aya
ontok bukti bener gengsi untungnya di simetan ku Allah ditutupan ku Allah ya sabab ya doakan kanjeng. Jadi umat kanjeng Nabi mah beda kanjeng umat baheula sanajan boga kasalahan boga dosa ge henteu langsung didohirkeun ku Allah. Eta doa dina doa kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu akhir dina eta riwayat sing saha jalma ieu kangge amalkeun urang sing saha jalma nu maca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah maka sebelum ieu Allah 1000 tahun sadaacan nyiptakeun makhluk Allah geus nyieun undang-undang bahwa sing saja membaca 2 ayat akhir surat Baqarah tersebut maka sarua jeung ngalaksanakeun qiyamul lail dugi ka waktos fajar. Jadi ieu bisa kangge solusi urang. Bisa jangan aya tahajudnya jangan dede baca we eta akhir surah Baqarah 2 uwihan. Eta diantawis undang-undang aturan Allah dirinya lamun urang teu kaburu can bisa tahajud dawang mah eta 2 akhir surah Baqarah maka ganjaranna sarua jeung sapeuting nyari dieta kaduana sing saja mah anu dina doa ditutup ku 2 surah eta 2 ayat eta maka insyaallah diijabah. Bahkan kanjeng tiap ngadoa ceuk dina eta riwayat tara pernah ninggalkeun akhir surah Al-Baqarah. Namun hayang redaksi kata nu aslina mah nya dina kitab Khujinatul Asrar diterangkeun ya bahwa dina kajadian Mi'rajna kanjeng teh hanya lain sakadar parentahan salat ternyata aya hal-hal anu sejen ya diantawisna keistimewaan anu langsung ku Allah dawuhkeun ka kanjeng nyatana akhir surah Al-Baqarah. Mata sok dawangkeun ku urang. Mata tengane para ulama, para guru-guru urang geuningannya dina setiap wiridan rek tahlil rek naon sok aya wae eta. Eta mungkin jiga rahasia nanti tidinya. Sakitulah nya eta mah kangge amalkeun urang gitu, kangge amalkeun urang supados henteu lalajo unggul. Tadi lalajo we unggulnya riwayat mah aya amalkeun urang tina hikmah Isra wal Mi'raj. Sakitulah kafiatur mudah-mudahan sing aya mangpaatna hapunten anu kasuhun bilih dina penyampaian sing kuring kirang mernah hadirin sadaya neda tawakuf neda hapunten ti sadayana tutup bae ku doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe urang sadayana parantos nampi biwejang agama oge nampi ilmu ti Kersanal Mukarram. Kukituna ngaturkeun nuhun ka Kersanal Mukarram.